Ini tante mau nyari rumahnya nenek Sakti. Yang mana ya? Alhamdulillah, ini mah lobat, belanja bulanan. Alhamdulillah. Cuy, nasi nggak buka datang nggak bisa dulu balik ini. Kalau batu mana bala entar menang, orang mah jalan manuk kita menang geuningan. Wah, aneh jangan tak berarti kunaon sih. Jadi hari inget ke anak injuk kieu nya, aya naon atuh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nih. Warung ya. Ya, dengekeun gadis. Tingalikeun mah nya. Gadis teh geulis injuk emak. Emak teh nyaah ka gadis. Mata lain ngomelan kita lain kunaon karunya ka gadis nya. Sing nurut ka emak tuh nya. Gadis teh kudu belajar ngejo. Peperen dari si awewe. Ke suatu saat nanti gadis teh menikah boga salakinya. Ini Udah gadis masih diajar kecil, kamu mau nikah. Oke, geus gede nya. Diajarkeun ku nini. Kamu nini geus eueuh mah hese. Diajarin nama Nini jadi nikahnya. Ngejo. Si gadis kangen sama papa nih. Udah berapa bulan gak ketemu. Ngapain juga gak pernah. Papa sama mama sibuk ini. Gadis pengen ketemu. Kapan mau kesininya? Apa nanti lebaran? Kan masih lama nih. Sabar geulis nya. Indung maneh teh itu tuh berusaha. Keur gadis keneh meureun kayaknya. Jeung biaya sekolah biaya sehari gadis. Insya Allah ke lebaran itu mah kali deui lebaran hareup mah nya. Ulin tadi ngajenguk gadis nya. Beli-beli baju ya. Belikin baju. Tapi gadis sing nurut ka neneknya. Ulah bader heeh. Sing karunya. Ayeuna nenek aya keneh di dieu. Kamu mun geus eueuh mah kumaha? Mi maneh jeung bapana mah sibuk boro-boro nguruskeun maneh. Sibuk jeung pagawean. Nenek udah tua ya, bentar lagi mati ya nih. Bentar ge dikubur. Ngajar. Sarareul ngalieur. Aing tuju. Ilo kamari tas turun ti kapal. Ilo aing mabok katutuluyan kieu. Kudu kumaha ieu tengenahan icing. Aing asa rek ngajuru. Dikedengkeun tengenaheun. Diuk tengenaheun. Aing kudu kaluhur kenteng ilo Sul pisan. Wati siapa nahaon? Aing sareueus. Sama masuk angin meureun. Ayo kita Betul. Siapa nahaon? Saya pakai baju apa? Aing kan hanya saya mau tara make baju ieu Atuh disaruhakeun hawana beda sama di cuacana. Atuh kipas-kipas aja di mah teteh mah meuni hareudan. Segala kita. Jadi wati teh Kipas mah aing buka baju. Udah es teh langsung sareueul. Cep. Bawa cai jeung si Bibi buru dia. Deung. Kumaha enak? Hareuneg. Ih, aing nyeuna sok miluan. Oh, ini bos ya. Boleh, Mam. Ni Bibi sia meureun. Minum. Cai naon? Weh, ih. Apaan sih? Teteh seueul. Sama nyiram apa? Nyiram kusaha? Sugan sana itu ngalakukan yang tidak berdosa, yang sangat berdosa. Apalagi teh kabe meureun. Kayak gitu waktu saya kecan kami sih kira detik heula. Cetan beung nama. Cetan Cep. Tadi di mana? Udah buru pencet belah dia tak. Cep. Neug pisan. Ngapain naon tadi keur peuting. Kunaon cenah? Kini awak saja panas geningan wati. Aing ilok hareeng. Kurang kenceng apa mi mencetanna? Kenceng teh sing copot Beras teuing. Aduh. Enggak ada. Gedang coba gedang. Semakos ieu geuning. Bawa ka seni apa men cai Cai, mi? cai. Kasambet meureun. Yang besini langsung lebaran. Heeh. Itu yang dia. Buyurkeun ke. Hai siapkeun wae. Yang kene. Teh kan tik deui beakeun jaga gelasna. Buru Oh, deui lokah. Sama nyusahkeun aing tadi gering, lain mau nanaon ieu malah mau penyakit. Oh, Menahan teteh lu nepi sore. Gelo anak aing mau diajakan belanja. Belanja naon? Kewedek lebaran. Gelo lho. kene. Bukan itu meureun sepatu jeung alamar. Itu pitak sih teh. Lu tisul meureun kereta. Ih. Oh, si foto Borokan. pendek teh.
Hah? Saya nyoba besini. Nyaho lah, dukun terkenal meureun. Kieu geus susulan dong. Ka dokter WA ka dukun mah aing sieun. Sok aya bang ka Sieun dokter. disembur. Henteu kitu Oh, salah iya, ongko, beusi ke kunaon. Yo bisi pianakeun Heeh, aing. sing turun urang kumaha kagigir. Nah susulan ada. Kasep. Ade. Pakai payung mah panas. Kosan. Astagfirullahaladzim. Gua kayak gue bibi di angkosan. Ngariweuh kan ah. Enak mah ini grup kene. Kalau menulis au mah gadis kumahanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dia nggak ngerubah wae. Naon? Mere beca. Mere meja. Mere meja. Meja saha nu dibere? Mere beca burung. Meja. Meja naon sih ya? Tadi kan orang kebiwatnya. Hmm? Orang pura-pura ngintip kieu. Hidup saha sih ya? Kayak adina si Bona. Oh, si Wati. Masa kudu Oh, gitu. Ih, masuk angin meureun. Mabok kali. aneh mah. Kalau nyambung aja, gak ada kebiasaan kalau ngomong teh. Kang da gadis denger. Ya masa balik di di Hong Kong langsung. Seharian. Bisa salah denge meureun salah. Orang ngintip. Bener tuh, gitu jadinya. Kenapa? Tapi emang ai awewe tuh isu-isu kunaon tah? Eta mah mulus beuteng meureun. Akan seblak tuh meureun. Loba teh jabena. Tapi Hong Kong arah aneh ah. Tapi kosna Pikiran orang galorengnya, kos nama. Nek saya nyawa sorangan ya teh geus si Bona. Heeh. Mandalungan kos itu, Kaliwahwar. Kokong ngintip tar ini matanya ngejendol. Ih, orang main ngintip kebenaran deket kieu. Ngadenge, ada keliwat. Tapi si Bona kayak gitu kan ke parawan ge. Ada geus nikah ge ditinggalkeun salakina. Bongan gitu turunan keluarga eta mah sukannya. Belalangor Mandalungan. Urang mah amit-amit aja jauh-jauhkeun. Ulah gadis, Tahu kitu neng. Keluarga si Bona nya. Heeh. Mandalungan ulah. Si Amit-amit neng, amit-amit. Itu bener. Heeh, ulah kitu jadi awewe mah. Terus kumaha deui eta? Urang banyak, urang kan dek gosip deui ah. Kasih Erna dek gosip deui urang. Si Erna. Heeh. Pas di bejaan, cenah rame. Urang kan dek di beja kasih Erna dek pikir. Cerita ada gitu. Oh lah, urang kan gosip. Di kokong jangan gosip dosa. Ih, Kata mama juga dosa. Gas yang merek pangkatan gandeng kan itu. kemana urang? Kasih erang beureun dipan. Urang diusir. Kalau ke cara makan itu aing cara mandi udah gitu deui. Atuh, urang balik heula nya. Tak kade mana ulah kitu nya. Iya. Nya geus nya. Assalamualaikum. Gas ada mah olasannya ulah kembang. Geus buri itu. Bisikan. Ngejo lagi. Tinggal aja masa tedaang. Saya dari tedaang kalaparan. Masih enak aya unya. Si Erna aya unya. Deui lah, si enak ieu. Saya ke mana? Dek kasihan. Ke main. Ada ka gosip. Aku sih naon? Ada gosip hangat. Masa? Heeh. Yang geus teu yuk. Dia teu dia. Masuk naon pur? Aya unya. Naon tak? Kan lewat ke Mas Bona. Si teh anu ada datang. Siwati. Kurang Siwati. Pasti reuneuh. Saya nyosarangan kan kamar di Hong Kong. Moal salah deui pasti reuneuh. Era kata. Keluarga eta. Nyosarangan kampung di dieu mah nya lamun nyeun aib teh. Si Bona kata era. Si Bona mah geus teu boga beungeut, kudu mana kos kitu ditinggal salakina. Adina kos kitu. Nambah teu boga beungeut, rata eta beungeut. Rata. Ini kos nanti kumanya. Balik di Hong Kong. Gunting alias reuneuh gendut. Eta anakna orok kepalain teh nyaho. Kok menga bahagia banget lamun keluarga si Bona kana noda, komo reuneuh ti heula mah. Sina era dulu. Oh, eta si Wati teh jeung si Bona. Wah, bukan dulur aing. Anaknya pas kumanya. Ya anakna mah nyaho teh orang anak haram. Heeh. Bona sampai itu. Nyaho Bijak bener kan si sudah. mama ieu. Eta mah bahan pipulieun, bahan piomongeun. Salembur. Nyaho sorangan ibu-ibu pangajian mah. Urang lembur teh heueuh. Diri sebanget si aing pos si Bona nalangsa. Teh heueuh. Pujeng. Orang mah bahagia lah urang. Karak teh aya main nak gosip.
daunan na teteh nyeri. Puja yang mun ngerok tesok pilun terap. Yuk atuh meureun di mamni barem kieu atuh mani malik ungu. Beureum eta. Mah, ih, Naon sih, Cep? digosipkeun tuh ke Bikoko jeung Berna. Gosip naon? Gosip naon? Tah cek Kita dan dicek. ngerakeun. Benernya. Padu, Ron, bibisi ya itu meureun. Sup angin tuh. Tuh. Mencurigakan. Aduh, teh padu. Tuh, cek Bikoko bener. Tuh lah tuh. Ini ungu tuh kan? Tuh asup angin. Pasan Di mana? mau. Di mana? Tuh ada tanggal jambu diomongkeun Berna jeung Bikoko. Dari pelajaran pajin makieu. Kabina ngagosip Nah, udah can nyaho naon ge mun Abang digosip. waktu balik di Hong Kong. Wati teh meureun sanajan dikituan ge di KB marono ieu. Tuh bebe caki lu kada tuh batu masih. Tayang-tayang tuh buru. Ayo orang ngocok. Di mana, Cep? Enggak Tuh tanggal jambu. Lu sih Bang Ica ada lain? Enggak Mana saya. tuh? Hai tuh. Tuh, nah itu mah hai buru. Tuh, ngomong. Situ tuh lah itu tuh. Pokok nama air kagosip setiap perkumpulan ibu-ibu. Heeh. Mau terame iya tetap. Kang Sayu. Hei! Tuh, jelema datang. Oh si anak haram. Nyenoda. Balik-balik di Hong Kong teh nyeunol Eh, kana iya kan mah. Makanya lo sak mau aib, mau noda. Bilang bara mau oleh-oleh. Baik. Mau orok. Balik di Hong Kong teh mau anoda kalau lembur batu. Masa bapaan? Saya ngomong naon tadi ngomong naon? Sia ngomong kena hareupeun ulah tukangeun. Oh, kawani. Naon tah sia ngomong kena naon? Yo dengekeun ku sia kokom. Aing mah teureuneuh ieu aing asup angin. Tah. Hees ngagebret take kipas. Tuh. Dan dia mah hareudang. Keralah. Kamu teu percaya tanyakan tuh ka Mbak Seni ya. Nah, Oh, nunggu baranana tah. Oh. Kitu-kitu teuing. Ieu teh sarwana. yuk, ieu macet kan. Di kalian. Batur ngagosip ulah main heuh wae. Teangan heula nu kabeneranana. Awas ya sekali-kali deui kitu. Ah, Oh, saya udah pipilun mana nu pipilun wae. Jaksat. Tahu diri. Terus ayo. tinggal tak punteng.